lain kitu uneh salaki erek gawe teh bere cai heula haus teh ge cing ngadekeun hayang minum. Amin. Kan ada buat. A few minutes later. Neng Mimin, Kang Kemet. teu nyangka Neng Mimin teh dinin ka dieu. Ih, Kang Kemet. Oh, Neng Mimin Mimin. kangen. Sayang Kang Kemet. Nah naon sia teh uneh aing keur genah-genah keur ngalamun. Jadi kitu anan. Pedahku urang tara dicium. Heeh, uneh. Yuk, gak itu kurang ini mah kali itu nanunan gitu anan. Mikiran randa anu seksi tuh para rugus yuk. Uneh. Tega teuing sia uneh ka aing uneh. Dasar pisan yuk. Tega teuing sia uneh ka aing uneh. Tega teuing uneh sia ka aing uneh. Tega teuing sia uneh ka aing. Teuing sia teuing uneh. A few minutes later. Hari itu. Nah, Kevin balik deui. Apa kita cikene pamitan? Aya nu poho uneh dasar ari geus kolot mah kieu. Liburan akang teh. Nah, anu tinggalin apa kita? Helm dipake. Heeh. Surat-surat di nu eta anu dompet. Kieu teh motor poho teh digubung. Gelo. Dasar rakyat kolot. Aing mah penting mah kabiayaan mah Neng Mimin. Heula atuh. Naon nyikeun segala? Gimana tuh nih? Milu segala pan wing teh ngojek sia. Isi butuhan kenekan. Emangna wing teh kana angkot uneh. Ya tuh sekali-kali makan angkot. Dasar. Keheula. Mana aku minta heula bekel. Anger sia mah. Ai kana beker mah. Ya, geus. Teuh nya, anggar we sakieu nya mere duit teh. Alah, geus ripu lah. Uneh, belakang aja kasar. Kamu anu. Hirup mah geuningan. Kieu jeung kieu we ungah apoe teh. Sayur. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, randa ngumpul. Geuningan. Keur naon Mang euy? Nyen parahu. Sugan teh keur meulahan sulu. Geus pugu ieu teh keur meulahan sulung masih kan ditanya. Nya atuh. Ngarah akrab we atuh pan urang teh. Nyebutkeun ngarah akrab, pan urang teh dulu kurang akrab kumaha. Heueuh nya. Resepnya di dieu mah nya, Mang nya. Lobarana. Ya heueuh atuh matak disebut kampung Rana ge di dieu teh lobarana. Lamun loba ini. Kampung nini ibarenan. Terus lamun kampung ieu loba budak. Tah tahu wargana teh di Karabe. Heueuh, nya euy. Aduh, aduh nyeri aing mah. Kunaon Mang Ujang? Mang Ujang. Ngarang mana Mang Ujang mah? Mang Unen. Poho mata kudu maca naskah oge euy. Nyeri Mang. Teu, nya nyeri atuh mah tak adu-aduhan ge. Hayang cager teu. Nya hayang atuh. Yeuh, kamari ge urang kapek-pek batu. Langsung cager. Kunaon? Eta, ieu curug dibabaskeun kana bool sapi. Nu balik we. Nya, Cager eta teh. nya tahu atuh. Cager atuh ari maneh. Ieu teh aya naon meni rame. Sia. Meni panjang umur karek ngomongkeun rana ieu teh. Iya Neng Mimin. Curug Akang ieu prek-prek. Bisi hoyong Prek-prek. Aduh nyeri. Sukan atuh Cem Mimin boga ubarna. Untung tadi Mimin ngadangu cenah Ku aya bool sapi. kalarasa Mimin teh nembe gaduh sapi Geuningan. aya bade Ucuk dicinta ulang pun tiba. bade ngangge sapi na Bade, Mimin bade. atau bade ngangge Mimin Sapi we heula. Nuhun. Ke ka Mimin mah. sing ngorang mang atunya mah Nya, Nya pangeureun engke sore atau peuting nya. langsung ka Imam Mimin. Tangkel. Kana bool sapikeun we. Peuting mah tungke lah kagoknya. nya tong asa-asa langsung weh nya Nya. Nuhun Neng Mimin. Nyaan. Ayo, Mang. Heuh. Baiklah kapek-prek deui ge. Bager Neng Mimin mah. Ketungguan. Imah lah.
Mimin, Kang Une. bade ka mana? Bade ka warung. Aduh, mitos gelis. Kumaha eta teh? Alhamdulillah. Tingali Mhm. namanya sadinten ge sawengi. Tas cager, Min. Alhamdulillah. Ya, Terus? tapi Min, puntennya Mhm. hampura Kang teh. Nya kunaon. Anu tadi wengi mah sanes curug. Da curug mah kamari oge tos cager. Janten sanes curug. Sanes. Da saleres nama kamari oge sapina tos lajeng. Oh. Diical ka Pak Haji. Janten anu tadi wengi mah sanes bujur sapi. Tapi Min. Oke akan ke bumi denya Minnya. ya kira-kira nanya Pak Haji terek naon sih ngarumpulkeun arurang di dia? Ah, paling mah yang dibantuan ku urang-urang Pak Haji ceunihin siga kitu mah. Iya, tong seuzon, pamali ngomong segitu kolot gitu. Nya geus kieu nu penting mah nya ayeuna mah Duitnya bener gitu. Kang Bora Pak Haji, sekelas tukang moyan loba duit oge eta mah daek. Yeuh, euis tong boro maneh. Urang ngedaek atuh. Rampes. Tah geuning Pak Haji nya tapi nah asangan suara nahu ari bebeungetan ka mana nya? Cika urang teh tinggal. Wah, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setadinya aku teh mau ke sana, kenapa malah Pak Haji yang kesini? Itu nanaon lah, nggak apa-apa. Yang penting kalau di rumah mah kariweuh. Suka saja di dieu. Ya udah sini masuk Pak Haji. Aduh ampun ya. Nah, ya ampun. Pak Haji emang kalau ayo kalau Mau naon neh? mau ayo kalau Pak Haji. Ya halo. Masih Bebeungetan anak teh nya nah, ka mana nu sanesna mung aya tiluan geuning. memang tiluan. Tiluan sah wae teh. Nuhun Pak Haji. Ya abis sehari. Ari abi mah abi mimin. Ari abi mah euis Pak Haji. Ah, jika ya Pak Haji mah kuat ke kitu. Nah, Pak Haji. Ah, Pak Haji mah Bade ka mana? wih deui we nya Pak Haji aya perlu deui. Moal kieu aduh. Kumaha tuh Pak Haji? Pak Haji, bade ka mana? Hei, Hansip. Weh, cicing wae, ngopi wae sorangan. Wingi kahayang mah ngopi teh sakacamatan. Meh asup rekor muri. Cing balik nggak jawab teh, asal nggak jawab weh. Tunggu riling. Gelahan. Ayo, tak apa yang nanya dengan kopi. Asli. Asli. Ya. Bunyi. Capok. Ieu, matak cicing ge. Uing teh geus ripuh kuriling. Aya 1000 kuriling. Maksudnya lain kupurilingan di dia. Ngecek keayaan lembur. Keur disip. Disip jeung saha, Hansip? Pan di lembur urang mah Hansip ngan hiji-hiji na didinya hungkul. Teu ngarti. Jeung bangsat atuh. Aduh, dasar Hansip Uing gelo. bagian cicing, bangsat bagian nguriling. Harap. Naon eh? Wah, tentu lagi jijik euy. Walah, Berarti met,
Karena ongnya. Aduh. Pantesan tepuk rasaan kita tadi teh. Itu naon? Oh. Hayu daripada nong mah mending urang kajaro samarut urang nek nolak kitu nya. Hayu geus kajaro hayu. Hayu pokona mah hayu urang kajaro we. Urang kajaro we nam. Hayu atuh hayu urang hayu. Hayu. Nah, orang dibawa ya. Ieu Pak Hansip. Ieu teh daripada nong mah mending abus we langsung kajaro. Ieu tong jadi ribut dengekeun. Daripada jadi riweuh jeung tong hitungan. Jeung tatangga mah. Mun bisa miluan hancip ge. Pasti teh iluan, tapi ge heula. Bisi kena RK huhong. RKUHP. Tuh, bener bentes nyebut RKHP nage. Nah, tuh buat dijalankeun. Hobi. Kunaon Kang Kemet? Si Oci. Gani diberi kitu. Diberi hutangnya Kang teh. Lain Oci ngilu ngasuh heula, lain beli hutang weh. Alah ngilu ngasuh Oci. Alah, cing Oci. Kumaha Akang? Aduh, minta cai sakedeung. Aya cai mah Akang. Oci, Iya Akang. lotek aya keneh. Aya Akang. Alah, Arek lotek asap atau ata? lotek asap Oci. Lotek asap ladaan. Oh nya, atuh ladaan Oci. Asapna setengah matang atau asak pisang? Asak pisan Oci. Pisang siap Akang. Suupna digoreng atau napi dikuluk Akang? Naon Oci sekali deui? Suupna bade digoreng atau napi dikuluk? Suuk anu nyelap Oci. Une, gancang buka une. Naon Kemet? Nah, hawaya kieu geus balik. Akang teu kuat, Teu kuat naon ari Akang? hayang ke kamar une. Ka kamar. Ka kamar oge beak? Alah, une jeung make PLKB sagala, anggar we ngadar PLKB ge geningan. Dadeuneuh. Nya heueuh atuh rek teu reuneuh kumaha? Ari PLKB masih kana di dugang rong. Ari calana jero geus nemu muncangan. Aku mah gitu. Tadi kucap kicep ini ka urang mah. Sugana ngecepan teh nggak urang hungkul. Buat cacingan merenya. Sigana mah cacingeun Baik bareng. teu naon nu penting mah duitna. Bener duit Ya. mah aya mah. Yur. Sayur. Aya sayur naon wae, Mang? Aduh, Neng. Kaleresan tos seep sayurna. Nah, atuh aing geus beak mah sayur-sayuran sagala. Dasar tukang sayur gede bohong. Yur. Neng. Naon deui, Mang? Neng, hari Neng gaduh carok gitu. Teu abi mah randa, Mang. Aduh, sia. Randa geningan. Nah, tiasa jantan randa padahal garelis kieu. Yeuh, Mang. Tepira pedah nepak laleur dina tarang mitoha. Nepakna make naon? Ku palu, Mang. Waduh, gelis-gelis manis sadis. Saya jadi korban. Yur. Gimana, Ji? Biasa. Biasa naon ngomong teh kudu bener. Tong sosorongot abang boga pangkat piket. Kieu ge hansip, wajib nanyakeun geus di mana. Geus kepungan rana ieu teh. Tah ieu. Tadi jadi mawa kariweuhan di kampung teh. Nah kariweuhan kumaha mah jeung kariweuhan memang nasi kariweuhan mimilu itu. Lain tim sepak bola maka jeung dikumpulkeun rana teh jadi dia anu riweuh. Lamun dek kitu laporan heula ka hansip. Apaan tadi ge encan laporan mah. Ku mata ke ku acan. Nyeta tanahannya make acan buka. Ngomong teh kamu apa belit wae. Jadi dia mah hayang pabelit. Eta teh mancing emosi nu kitu teh. Nah kira-kira nanti dinyawani lamun gelut jeung Pak Haji. Bener eta teh. Bener. Wani ributna. Henteu. Nah atuh ari henteu mah mantong sok polontong. Ieu mah bisi bade nyobian Pak Haji. Bener wani ka hansip. Henteu. Nah atuh itu wani mah Hansip Pak Haji aya naon? cicing tong pipilun kana rumah tangga. Ieu. Aduh Gusti astagfirullah. Mantap sok. Aduh, anjing goblok. Diantep wae abi ieu. Eta. Ayo, Ais. Ayo diantep wae ah. Aw. Eta nani.
Sip. Sip. Ya, itu teh anak teh lesip. Rana eta teh. Kumaha tuh? Urang tuturkeun. Iya, Haji nu mana? daripada pasea urang Haji nu mana haji? anu bodas. Urang nu teureun. Nu hideung ka dieu bodas. Oke? Sok atuh. Anjing goblok. On. Action. Action lagi biar. Oke, langsung. Bisikeun RKUHP. Keningan ngedahar PLKP ge. Reuneuh mah reuneuh. Atuh rek reuneuh. Skat. Pakai lada doci. Oke, sudah semuanya. Langsung ya nu kolot mah. Kita tinggal ya. Geuning kieu kalakuan salaki anjeun. Bener, geus. Kabeh. Aduh, ampun ya. Nah, ya ampun. Goblok anjing. Anak teh eta teh. Sok anjing goblok. Cut.